Mat, Nah, Mbah. nya teh mun balanya di dieu engke nu mayar teh anak incu. Heeh, bener. Benar. Nya, bener. Rek balanya. Sok we. Hari Oke, gitu Mbah. mah gitu. Sok. Oh, bener sok. Oh, sok nanti. Oh, bener Rokok dua. Oh, siap. Rokok dua. Heeh. Ya. Ya weh. Heeh. Bagus lah gitu lah. Yes, siap. Ya dihitungnya. Sok. Ya. 20 jeung ieu 40 genep 80 80 tambah ieu 100 tambah ieu 20 130 130 tambah ieu 20 140 160-an Bah. 90-an. Ya. 160-an kabeh. Oh, berarti ya dibayar ku anaknya jeung incunya. Dibayarnya ku anak incu. Atunya iya. Geula Bah. Naon? Basa ieu aki abah ka dieu mawang sarua balanya berarti lumayanna abah berenang kan aki kamari berarti kudu mayar abah sabarahaeun harita si aki 300 naon aki mah 300 aki abah mah aduh udah gede teuing teuing atuh da kieu sarua balanya na oge kumaha aduh ai euy tadi kan berarti abah mayar 300 tah ieu jang incu abang ke bayareunana anjir nah ieu tak geus jadi rugi atuh euy teuing atuh da ieu aki boga akina balanyana ngaborong wae aduh ieu bayareun incu abang ke lupa atuh dah nanti aya antri mana alah kosong si dinar